Rek bebas di mana? Kakek we dengan ukan lain. Kakek dengan ukan lain. Oh, deui dian eta teh jeput hejo teh di bah mana nya. Sanu ka dieu. Ka dieu. Bongan deui ah, sampurna ka dieu ah. Wah, itu jukut teh hadi bagus euy. Dah juk kieu euy. Alus jukut teh hejo ya. Aduh, ari ieu naon teh? Ah, kualing. Alungkeun. Ah, ieu deui. Kira anu kaing mah. Ngari teh ini. Si goblok teh ditu heula anang nyirian aing teh. Woi, Naon, Kak? Naon? lain naon-naon sia teh pan teh ku urang teh dicira ai cirina kana dieuweuhkeun dengan di dieu pa teh dicirian ku urang teh hanca urang ari teh. Maksudnya dicira kumaha teh? Oh dicirian di ajiran kumaha di kamanakeun ajir pa teh dihaja ku urang dicirian teh teh supaya ulah aya nu ngarit. Oh, gitu. Kieu teh soal ngarit mah saha bebas ieu mah. Bebas kumaha pokona mah lamun geus aya ciri tong wani-wani miceun. Kan ku urang dicirian di dieu. Oh, dicira di situ dia tapi kan ieu mah tuh bebas le. Bebas ceuk saha Oh, bebas teh? bebas ya tanda kosong ieu. Ceuk saha bebas teh? Cek urang. Heeh, sama aturan maneh. Aturan urang mah lain. Ai Lamun mah geus dicirian urang wani-wani taun maneh. Geus atuh ngari kieu geus. ari kakeknya bilang dijuk dungku dengan masalahna sih. Tibang jukut. Heuh daftar memang biar jukut memang mah main Oh, tapi kan meni alentanya atuh kakek mah beli sih mah. Jangan deui kanu saja bukan tong menang nyirian batur. Ai soal ieu mah soal jukut mah sahabat anu ngalak bebas. Make bebas geus maneh neangan kan itu jukut mah imam meneh dicirian ku urang rek bebas di mana? Kakek we dengan ukan lain. Kakek dengan ukan lain. Alah luasana di tah neangan ka aing sia goblok. Oh, Teu balik teh. ari ieu mah tanah batur bebas anu ngalak kan. Teu bebas kitu jeung urang mah teu bebas. Cek bebas cek saha bebas aturan maneh. Bebas teh. Kangarang geus dicirian pa teh hanca. Urang teh kotor karung. Iwa tuh juk dungkul meni hitungan ama si kakek ayo mah. Hitungan kumaha geus nani kana saja tong maksa ka nu batur lah deui menang nyirian. Bagi kakek kudu anu lain anu lain. Alah ngalbakeun mangkok geus init. Teu balik jeung sia mah. Meni juk-juk itu hae teh banget. Teu ecreug teuing sia mah atuh da aton. Pan menang nyirian urang ieu teh aneh teh. Yukut hejo kieu. Urang teh nyokot heula karung sia teh nyokot heula karung. Mina bina teuing menang nyirian tah dibabet-babetkeun cirina. Ecreug hadeuna aing kaburu ka dieu. Salah mun teu kaburu beak si aing teh mana ngarit. Aing anu datang teh heula ka dieu kakek. Tanah-tanah batur sia mah mun hayu we miskil ulah naon ge. Dasar kakek. Naon sia mah tanah batur. Memang tanah batur teu ngaku tanah nama ieu ciri. Cek aing ke ciri soal ajukut. Masalahna mah soal ajukut. Ai tanah mah tanah batur. Memang urang teu ngaku kana tanah nama. Ngan lamun aya ciri di mana-mana ge ulah wani-wani ngarabut. Eta berarti oh ieu teh hanca batur, batur keur ka mana heula kitu pikiran sia teh goblok lain kalah aturan teh kusek-kusek we sia mah ngeunaheun teh teu ecreug sia mantau ka nenangan ka sajenna. Bok dah kusnya kawe kakek. Jeung akar-akar askeun. Lebok ka dieu teh. Lebok ka dieu teh. Kek. Naon lompatan? Aduh, lain. Aya penonton ieu. Mere pertanyaan deui. Naon tah? Serius eta aing. Ya lah. Naon teh tadi teh bahwa deui euy. Jelas, sok penjelas. Alah. Naon teh penonton naon cenah? Lain cenah. Aya naon? Ari tamuna cenah di jero. Ari nu boga imana di luar naon cenah bah? Berit. Lain cenah lain. Lain. Urang geus ditanya ku urang dijawab teu mere nyaho eta mah euy. Baju. Lain. Sok bah naon bah atuh bah di ieu di ari tamuna di jero. Jero imah meureuna. Anu boga imahna di luar gitu, Pak. Anu boga imahna di luar, tamuna di jero Nya eta mah gitu. menghormati tamu we. Banyak tamu di luar pribumi di jero. Mungkin, Pak. Mungkin kayaknya. Wah. Naon atuh coba. Eta mah menghormati tamu. Ya mah aneh ya mah tamu di jero, anu boga imahna di luar. Eta mah urang menghormati tamu. Banyak tamu di luar urang di jero. Pamah mungkin. Ya. Ayo tuh bang, ayo atuh bang gara jawab teh kawawa ieu. Kanan. Urang geus ngajawab ku urang dina komenan dijawab. Geus aya cenah geus aya jawaban anak kitu. Nya aya meureun pangajawabkeun ku Abah.
Tamuna di jero ari nu boga imahna di luar. Keong. Lain cenah kaung sok jawab lain. Tutut. Lain. Tamuna di luarnya. Tamuna di jero. Heeh. Oh, pribumi di luar. Heeh. Atau mah embe. Lain, lain cenah piraku ah. Lain. Naonnya euy? Salah. Menghormati tamu. Nyoba. Kutu. Lain. Oh, jauh bah. Jauh atuh lain kudu. Ieu mah imah meureun lain di nu sajen deui di imah. Imah yang Heeh. kamu di jero imah anu boga imahna di luar gitu bah. Kamu na di jero anu boga imahna di luar gitu. Tah eta kitu. Taluk can ieu, urang mah taluk ya soalna teh penting mula di pikiran kurang ya. Naon taluk we, da urang oge naon tuh ngalieureun nya bah. Heg, Ya pikiran nah apa? kudu pikiran heula na naon oge. Oh. Tong gampang ieu ke sugan kataksir. Tamu di jero nya. Nu boga imahna cenah di luar. Sok atuh. Taluk can ieu taraluk can. Urang mah taluk, urang mah. Taluk cenah. Taluk. 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 Sok. Taluk. Urang mah pokona mah. Taluk pisan ieu. Taluk. Taluk urang ge da ieu mah Teka taluk. jawab pokoknya mah, teka jawab. Da lieur tah mah. Sok atuh kakek cenah boga pertanyaan lain tadi. Lieur. No, Tadi boga pertanyaan tadi lain. Perabotan lain. Sok urang Kanan cuci kalah. Tak urang ka pamiarsa ieu sok eta ta ku pamiarsa oge tebaknya ieu tata rucingan kakek gawa ieu. Pokona mah lalab naon anu eueuh kalakayan sok jawab dah pokona mah. Pangjawab. Naon? Lalab naon anu eueuh kalakayan. Talab naon nu eueuh kalakayan. Sok. Oh, ka pamiarsa panebakeun. Ku pamiarsa sok pangnebakeun ta lalab Dina naon. komentar. Dina komentar sok Oh. pangjawabkeun lalab naon anu eueuh kalakayan sok Oh, jawab. oh, kitu tah kitu. Oh. Mun aya komen Komen. mun kajawab sok. Si Abah lieureun. Lieur abah bener euy.